Al-wajibatu ta'ala lahu ta'ala al-hayatu. Arieu eta sifat anu ka-10 anu wajib ka Allah Ta'ala nyaeta sifat hayat. Wahia sareng ari itu sifat hayat. Sifatun eta sifat tusohihu anu ngesahkeun itu sifat liman kadzab nikmatmu menurut keca kamu sareng teu misti minal hayati tina sifat hayat naon al ittisofu kasifatan bil idroki ku sifat idrok bil fi'li kalayan pada melan wahiyah jeung ari itu hayat la tata'alluqu eta teh cuman terhayat bisyai'in kana hiji perkara maujudin anu aya au maklumin atawa anu eueuh. Sifat nomor ka-10 tina sifat anu wajib di Allah atawa sifat poin katilu tina sifat ma'ani sifat anu bangsa aya nyaeta sifat hayat. Sifat hayat sifat anu qadim teu kapiheulaan heula ku eueuh teu ditungtungan oge ku eueuh. Fungsina tina sifat hayat dikawin kudrot fungsina ibadahna nyaeta ijad iqdam irodat fungsina nyaeta litahsis ilmu fungsina inkisar hayat fungsina litashih lagi litashih sanes litahsis beda litashih makana tusohihu anu ngesahkeun Allah kasifatan ku sifat idrok maksudna sah kasifatan ku sifat ilmu kasifatan ku sifat sama kasifatan ku sifat basor kunaon pangna sah Allah na kapan hiru hayat makana sah idrok dia teh bisi anjeun kerok ku kalimat atanapi ku bahasa sifat idrok dia teh meliputi kana tilu sifat ilmu sama basor lagi ilmu sama basor eta disebutna sifat idrok nu manggihan pamanggih menemukan sesuatu yang bisa menemukan kakuping sorak itu kan katawis idrok. Nah itu anak-anak penting mengi masa tadi yang tadi apa sih kita penyawat nanti kita penyawat nanti. Nah
yasihu ayatasifa bidarika sah hukumna sah karangtosanana setiap anu aya kasifatan ku sifat idrok, tapi teu wajib tina setiap anu hirup kasifatan ku sifat naon idrok. Sah anu hirup kasifatan ku sifat idrok, ilmu nanti sama basor. Kasifatan ku sifat ilmu sama basor sah, tapi teu setiap anu ulangi, teu setiap anu hayat, teu setiap anu aya kasifatan ku sifat naon idrok. Jadi teu mesti kasifatan ku sifat idrok teu mesti eta diantawisna. Wahia la tata'alluqu bisyai'in maujudin au ma'lumin, maka dina sifat hayat mah teu aya takdiyahna. Mana teu takdiyah? La tata'alluqu bisyai'in maujudin au ma'lumin, sifat irodat teu cumantel kana perkara nu aya, teu cumantel kana perkara anu eueuh kana teu asup kana barang mungkinul wujud, mustahil wujud, wajibul wujud. Karena cek tadi oge hayat mah menentukan ngesahkeunana Allah kasifatan ku sifat naon kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basor, kalam itu sah. Sehingga sah sifat hayat punten, sehingga sah setiap anu aya nu hirup itu kasifatan ku sifat idrok, ilmu sama basor. Kan kieu mun teu Allah teu jumeneng mah atuh moal kawasa. Mun Allah teu jumeneng Allah moal ngarsakeun. Mun Allah teu jumeneng Allah moal uningan. Mun Allah teu jumeneng Allah moal ningali, moal ngadangu. Maka litashi wa dalilu jeung ari dalilna ala wujubil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati, jeung ari dalilna kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat qudrat, iradat, ilmu jeung hayat, wujudu hadhil makhluqati ayatna ieu pirang-pirang makhluk. Jadi dalil bahwa ayatna wajibna kudrat, iradat, ilmu, hayat ku ayana ieu pirang-pirang makhluk nandakeun Allah kawasa atana pinga dalil akli lain dalil naon nakli, dalil akli nandakeun Allah kawasa, Allah ngersakeun, Allah uninga, Allah hirup, buktosna ku ayana ieu pirang-pirang makhluk akal. Ngobrolna lawin tapa sayun min hadil arba'atil lama wujida makhlukun, lamun teh mah eueuh tina salah saliosna ieu opat, man opat teh qudrat, iradat, ilmu, hayat, maka lama wujida makhlukun tah teu dipanggihan naon makhlukun makhluk. Falama wujidat maka samang-samang sa dipanggihan naon al makhluqatu pirang-pirang makhluk arobna tahuninga kami annallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala kalen sanyana Allah ta'ala mutasipun eta nu narima kasifatan bihadi sifati ku ieu pirang-pirang sifat wa waju tawakupin jeung ari jalana ngadago wa waju tawakupi wujudi hadhil makhluqati jeung ari jalan ngadagona ayana ieu pirang-pirang makhluk
ala hadhil arba'i netepan kana sifat anu opat. Mana opat teh? Mana opat teh? No. Annalladzi eta sanyana dat ya'alu anu midamal itu lagi sayan kana hiji perkara layap alta muamigawe itu ladi hukana itu syek illa idakana kajaba di mana-mana bukti itu ladi aliman etan uninga bil fi'li kana midamalna ya lamun sanyana dati aklinya akli eta bakmi bade migawe kana hiji perkara maka eta dat moal migawe kana eta perkara kajaba eta dat teh uninga heula kana nu dari pidamalna kantos Allah bade midamal kana perkara moal mungkin Allah midamal kana eta perkara lamun Allah teu uninga kana eta perkara maka eta teh jadi wujud bahwa ilmu itu mesti ada wajib akli sehingga teu kahati ku akal lamun Allah teu kasifatan ku sifat teu kahati ku akal lamun di Allah teu aya sifat teu kahati ku akal lamun Allah teu uninga. Orang mual mungkin melakukan sesuatu perbuatan tanpa orang mengetahui apa yang harus dilakukannya. Pasti setiap melakukan segala sesuatu diawali terlebih dahulu dengan pengetahuannya, diawali terlebih dahulu dengan ilmunya, ngerti nyaho. Pasti nyaho lah. Mual ujuk-ujuk migawe tanpa nyaho. Sumayuridu teras ngamaksa atawa ngersakeun itulah di al amro kana urusan alladzi anu yaf'alun migawe itulah di hukana itu amro teras ngersakeun sabada uninga teh itu sanes alladzi anu tu wa ba'da iradati jeung dina sabadana ngersakeunana itulah di yubashiru ngantelan itulah dipilahu kana pada melanana kana migawena itu syekh bikudroti kalawan ku kawasaanana itulah di do sabada uninga ngersakeun tuluy prak migawe wa minal maklumi jeung eta tetep tina anu dikanyahokeun annal fa'ila sanyana ari jalma nu migawe labuda eta teu mesti itu fa'il wa ayakuna jeung buktos itu fa'il hayan eta hiru wal ilmu jeung ari sifat ilmu wal iradatu jeung sifat iradat wal qudratu jeung sifat qudrat tu sama eta dingaranan itu ilmu wal irada wal qudrat sifati taksiri kana sifat takfir sifat anuna pakan litawakupi takfiri karena ngadagokna napakan alaiha kana itu sifat ilmu iradat qudrat li'anna ladzi kana sanya nadat yuridu ngamaksud itu ladzi sayan kana hiji perkara wa yaksidu jeung ngamaksud itu ladzi hukana itu syai labuda eta misti wa ayakuna jeung bukti itu ladzi aliman eta anu uninga bihi kana itu syai ulangi qabla qasdihi dina sampe ngamaksudna itulah dipastikan sebelum berbuat mengetahui terlebih dahulu summa ba'da qasduhu tuluy dina sabada ngamaksudna la dilahukana itu syekh yubasiru eta sabada ngamaksudna ya eta ngantelan itu ladi pilahukana migawena itu syekh masalan saumpamana ida kana di mana-mana bukti naon sayun hiji perkara pi baitika eta di imah anjeun wa aradda jeung ngamaksud anjeun akhdahu kana nyokotna itu syekh fa ilmu kamari maka ari kanyaho anjeun sabikun eta nu ti heula ala iradatika kana ngamaksudna atawa kana ngersakeuna anjeun jadi
Sami ngamaksud oge geus ngarti heula geus ngarti kakarek kadorong wacana paham kapilan aku paham kakarek kadorong kana wacana ngarencanakeun ngeresakeun siap melaksanakan prak migawena li ahdihi pikeun nyokotna itu syekh wa ba'da iradatika jeung dina sabada ngamaksadna anjeun ahdahu kana nyokotna itu syekh tak khudu tah nyokot anjeun hukana itu syekh bil fi'li kalawan migawe fata'alluqu hadhihi sifati maka ari ta'alluqna ieu pirang-pirang sifat alat tartibi netepan kana katartibanana fi haqqil hawa hadisi eta dina hakna nu anyar. Pa awalan dina mimitina yujau dipanggihan naon al ilmu bisyai kana hiji perkara summa qasduhu tuluy migawena itu se summa pi luhu tuluy midamelna itu se pen tapi eta runtuyanana ilmu irodat kudrote nya runtuyana kan tadi disangemkeun apal heula geus apal kakare ngersakeun geus ngersakeun kakarek prakna migawe leres eta katartiban teh kata alukan sifat anu tilu secara tartib teh fi hakil hadisi eta mah di manusia pandangan urang we hakna anapun ayeuna di hakna Allah mah wa amma fi hakihi jeung anapun ayeuna hakna Allah taala la tartiba teu aya katartiban fi sifati dina pirang-pirang sifatna Allah taala anapun aya mungguhi Allah banyak kersain Allah teu bisa ngatur lah ngan lamun bari ningali kana secara ilmiah katartiban tina eta sifat pandangan urang sebagai manusia anu hawadis sebagai manusia anu naon anyar maka katartiban nanti siga tadi maka disebutkeun oge fi alat tartibi fi hakil hadisi fa awalan yujadu al ilmu bisyai'in hiji ilmu heula geus ilmu summa qasduhu tuluy irada tuluy summa fi'luhu tuluy qudrat itulah katartiban tapi fi hakil hadisi anapun dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala mah teu aya katartiban eta tetep sifatna sifatna Allah taala illa pita'akuli tuh kajaba dina pamikiran kajaba dina pamikiran fa awalan maka ari mitina tata akol mikir anjeun ngarti anjeun anal ilma kanen sanyana ilmu sabikun eta anu miheulaan sumal irodatu sumal kudratu tuh kan hadis pamikiran urang jadi urang bisa ngarti kana naon Allah ngadamel kana perkara teh mundit terperinci mah menurut pandangan orang sebagai manusia hawadis maka ilmu irodat kudrat tapi mungguhin Allah mah teu aya katartiban Allah mungguhin jadi lamun kitu boga pikiranna bisi kieu oh samemeh Allah boga sifat kudrat sifat irodat heula samemeh irodat sifat ilmu heula bahasa samemeh berarti kapieulaan di kunaon ku eueuh hartos sementara jelas qodimatun qodim sifat kudrat irodat ilmu hayat teh lamun ayeuna pamikiranana siga kitu tuluy nyatana di hak Allah siga kitu nu akhirna bisi ka emutan teh oh Allah teh can wa kami gawe saacan uningaeun mah nah aya saacan berarti Allah teh kapieulaan ku teu nyaho heula leras maka teu pantes ayat naon ayat katartiban mungguh hak Allah ieu mah mungguh pemikiran urang manusia ama pita siri anapun dina napakanana
wal khariji jeung dina buktina tuh pala tartiba maka teu aya katartiban eta tetep fi sifatihi dina pirang-pirang sifatna Allah Ta'ala. Fala yuqalu maka teu dicaritakeun naon ta'alluqul ilmi, ta'alluqna sifat ilmu bil fi'li kana pagawean, sumal irodati tuluy ngersakeun, sumal qudrati tuluy kawasa. Sutuma tuh kan ieu fala yuqalu teu meunang dicaritakeun ta'alluqna ilmu teh kana irodat kana kudrot. Li anna hada kana sanyana ieu tartib fi hakil hadisi eta dina hakna anu anyar. Wa inamat tartibu jeung anapun ari katartiban bihasbi ta'akulina eta ku ngitung-ngitung mikirna urang sadayana pakot adi. Oh, jelasnya. Nah, jadi bolak-balik ya. Dibulak-balik redaksinya. Dibulak-balik. Dia tamah pemikiran urang sadayana. Hasifatul hadiyata asyarota di sifat anuka 11 wasaniata asyarota jeung sifat anuka 12 min sifatihi ta'ala tina pirang-pirang sifatna Allah Ta'ala. As-sama'u eta sifat sama wal basaru jeung sifat basor wa huma jeung ari itu sama jeung basor sifatani eta dua sifat qaimatani nu tumetep duanana bidatihi ta'ala didatna Allah Ta'ala. Ya ta'alluqani nu cumantel duanana bikulli maujudin kana sakur-sakur nu maujud. Ayan kasipu tegesna narima kabuka bihima ku itu sama jeung basor naon kulu maujudin saban-saban anu maujud wajiban eta marek nu wajib kana au bukti atau bukti itu maujud au jaijan atawa anu jaiz. Sifat ka 11 jeung sifat ka 12 nyaeta sifat sama jeung sifat basor. Sifat sama jeung sifat basor dua sifat anu tumetep di datna Allah Subhanahu wa Ta'ala cumantel kana sakur-sakur anu aya nun narima kabuka bihima ku eta sama jeung basor. Mana sakur nu aya rek wajib atawa anu jaiz. Pasam maka ari sifat sama. Wal basoru jeung sifat basor. Ya ta'alluqani eta ta'alluq duanana sama basor. Bidatihi ta'ala kadatna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hayat mah geus jelasnya. Ta'alluqna naon? Ta'alluqna ibadah hunkul sifat hayat ibadahna kana tas kadeu ulah akhir jeung sifat irodah tahsis ayat tashi ay inna datahu tegasna sanyana dat Allah Ta'ala wasifatihi jeung sifat pirang-pirang sifat Allah Ta'ala mun kasifatun eta nu narima kabuka lahu ka Allah Ta'ala bisamihi ku sifat samana Allah wa basorihi jeung ku sifat basorna Allah. Ziyadatan barina anu leuwih
ulang artikeun tambah nu leuwih alal inkisapi kana narima terbuka bi ilmihi ku ilmuna Allah wa Zaidun jeung ari Zaid wa Amrun jeung Umar wal ahir wal haitu jeung bangunan yasma'u eta ngadangu Allah sa Allah Gusti Allah taala dawatiha kana pirang-pirang datna itu Zaid Amar jeung Umar jeung haid wa yusiru jeung uninga Allah ha kana itu Zaid Umar jeung haid wa yasma'u jeung uninga Allah sauta sahibu sauti kana sorakna jalma nu ngabogaan sorak wa yusiru jeung ngadangu jeung uninga ningali Allah ka itu sahib ai sauta tegasna kana sorak fa in qulta maka lamun ngucap anjeun sima'us sauti ari ngupingna sorak dohirun eta nu jelas harti lah wa amma sima'u dati Zaidin wa datil haiti ghairi dohirin eta nu teu jelas ya sakabeh barang nu maujud rek nu wajib atawa anu naon nu jaiz duanana bisa terbuka ku sifat sama jeung sifat basor atau sifat sama jeung sifat basor kena kadat Allah atawa uninga ningali kadat Allah jeung uninga kana sifat-sifatna Allah nu wajibul wujud dina harti eta dat Allah sareng sifat-sifatna bisa ka kuping ulangi dat Allah jeung sifat-sifatna ka kuping kusaha ku Allah ku sifat samana Allah katawis ku naon ku sifat basorna Allah sora ini kan kieu pada bisa bahasa kieu ya fa in qulta sima'u sauti dohirun wa amma sima'u dati Zaidin wa datil haiti ghairu dohirin ari sora ka kuping mah jelas nya maksud jelas teh ka harti ngan ieu teu ka harti mah ghairu dohirin maksud teu ka harti ghairu dohirin teh nu teu ka harti kumaha dat ka kuping Allah ngupingkeun kana dat Zaid mungkin mah Allah nguping kana sora Zaid ka harti Allah nguping kana sora Zaid Allah nguping kana sora Umar karos tapi perbaki Allah uninga nguping kana dat Zaid kahati ghairu dohirin tak ieu teh kahati lamun cek anjeun teh fa iqul tak kapan teu kahati Allah uninga ngupingkeun kana sifatan Zaid sifatan Umar ngupingkeun Allah kana datna ieu bangunan haid bangunan tembok Allah oge ngupingkeun kana sifatan bangunan mun batu sifatna teuas ngupingkeun kan ieu teh sungguh sangat anjay sekali ieu teh namun maksudna ghairu dohirina teu jelas teu ngarti kumaha eta teh wa kadalika jeung eta nya kitu deui ghairu dohir ta'alluqul basor ari ta'alluqna sifat basor bil aswati kana pirang-pirang tuh ta'alluq sifat basor kana naon kana sora li anal aswata kana sanyana pirang-pirang sora tusma'u eta didenge itu sora pakot ungkul kulna lah nyarios kami yajibu wajib alaina ka kami naon al imanu iman bi annahuma muta'alliqani bi kulli maujudin benar teh jelas teh ka arti ceuk naon ceuk pamikiran urang tapi daek teu daek anjeun teh kudu narimakeun kalaya ditarimakeun ku naon iman bahwa sifat sama jeung sifat basor
ta'alluq bi kulli maujudin kana sakur barang anu aya rek datna rek sifatna ta'alluqna kadinya kumaha cara ta'alluqna Allah cara uningana Allah ngupingna Allah ningalina Allah kana dat jeung kana sifat wa amma kaifiyatu ta'alluqi anapun ari praktek ta'alluqna sama jeung basor fahia ta ari itu kaifiyah majhulatun eta disamarkeun lana ka urang sadena anapun cara Allah uninga kadang Allah nyalira uninga kana sifat Allah nyalira uninga kana sakabe barang anu wujud kana sabarang barang anu wajibul wujud atau anu jaizul wujud praktek nama oh eta mah urusan Allah lain urusan saha urang maka majhulatun disamarkeun ka urang mah majhulatun eta disamarkeun lana ka urang pallahu maka ari Allah taala yasma'u data zaidin eta uningan Allah kana datna zaid wala na'rifu tapi jeung teu uninga kami kaifiyata ta'alluqi sam'i kana kumaha ta'alluqna sifat sama biha kana dat katos orang mah teu hafal kumaha cara ta'alluqna mah teu nyaho ngan jelas Allah tak sifat sama jeung sifat basor ta'alluq bi kulli maujudin kana sakur barang anu maujud walaisa jeung lain naon al muradu nu dimaksud maksudna dat uningan kana dat jaid lawan lain kieu ya anau eta sanyana Allah yasma'u eta ngadangu Allah masyadatin kana leumpang nadat masya dati zaidin kana leumpang nadat zaid lain berarti Allah uningan kana leumpang na zaid ngadangu kana leumpang eta mah geus jelas dari sorak naon ari leumpang mah sorasna ka kuping jelas ieu mah kadatna lain kana sorak tadi oge lain hungkul kana sorak mata kulahiran lamun aya pertanyaan ari uninga kana sora mah kaharti ku abdi kan upami Allah uninga jeung ngadangu kana dat jeung kana sifat gua itu dohirin teu kaharti pantes ngobrol kitu oge pantes tapi nyatana kapan ta'alluqna kana naon nu maujud sehingga urusan ta'alluqna Allah kana barang nu maujud ngalangkungan sifat sama jeung sifat basor itu mah barang anu majhul eta mah disamarkeun ku Allah ka urang urusan Allah lain urusan email mah teu boga kapasitas dikeun uningan kana dat email jeung teu uningan kana nguping cek nya teh urang ngadengikeun kana dat urang kumaha teu ka hati urusanna lain urusan email pangna urang teu ka hati berarti urang mah lemah pangna urang teu ka hati urang lemah ai jak Allah mah ka hati kan urang mah tadi oge tina urusan sifat hakil hadis mah ditangtukeun ditartibkeun ilmu irodat kudrat lamun kitu carana kunaon dina waktu aqidul iman henteu kieu heula ilmu non kudrat irodat terus ilmu hayat sama kan gini ilmu irodat kudrat hayat kunaon teh kitu beanger kudrat irodat ilmu bener teh karena urusan di hak Allah teh aya katartiban sote ta'akulina mikirna urang sadayana tina kata'allukan sifat-sifat nu aya di saha di Allah tah ieu ge kitu matak lamun ngomongkeun teu ka hati wajar saub ta'alluqna majhul disamarkeun ku saha ku Allah tah nu dimaksud Allah uninga teh Allah ngadangu teh lain ngadangu kana leumpangna jaid eta mah jelas kalinge sorakna tapi Allah uninga teh kana datna li anasima amasyatin karena sanyana ngadengina leumpang jaid
dakhilun eta nu asup fi simail aswati dina ngadengena sora eta mah geus kaasup kana sora ari leumpang mah klak ya sora naon kuda kadenge sora nadadering WA kadenge jelas itu WA Facebook BBM Instagram miligram 2 gram 3 gram 4 gram sekilo eka dituna. Nah itu mah sora itu mata kadege leumpang mah kaasup kana fisimail aswad. Wallahu sareng ari Gusti Allah taala tingkahna maha luhur Allah yasma'u eta ngadangu Allah. Ngadangu Allah al aswata kana pirang-pirang sora kulaha tegesna sakabehna aswat bal muradu balika ari nu dimaksud anahu eten senyana Allah yasma'u eta uninga Allah data jaidin kana datna jaid itu teh waji'atahu tegesna datna jaid ziyadatan bayan ngaluwihan ala sima'i mas ala sima'in punten kila ala sima'i masihi kana nguping lempangna itu jahit masalan seumpamana lakin tetapi nala nariku ta'apal kami jadi ulang-ulang ya jadi ulang-ulang terdiatos kaifiyata ta'alluqi sima'ullahi kana kumaha carana ngadanguna Allah kaifiyata ta'alluqi sima'illahi kana kumaha cara ta'alluqna sifat samana Allah taala binafsid dawati kana datiyahna pirang-pirang dat wahada jeung ari ieu ta'alluq ma eta perkara kulipa anu diperdi bihi ku itu mah saha asasu jalma mindakarin ti lalaki wa unsa jeung ti awewe wa billahi jeung eta tetep ka Allahu kul at-taufiq wa rinungkeun pitulung wa dalilu jeung ari dalilna ala sam'i kana sif Allah kasifatan ku sifat sama wal basari Allah kasifatan ku sifat naon basar qauluhu ta'ala eta dawan Allah ta'ala innallaha sami'um basir innallaha sami'um basir saestuna ari Gusti Allah sami eta ngadang basir teu ningali wa'lam jeung kanyaokeun ku anjeun anna ta'alluqasam iwal basori kana sanya ta'alluqna sifat sama jeung basor bin nisbati kalawan nisbat lil hawadisi pikeun anu anyar ta'alluqun suluhiyun qadimun eta ta'alluq suluhi qadim qabla wujudi hadina sameme ayatna itu hawadis ta'alluq sifat sama basor karena barang dinisbatkan karena barang nu hawadis ulangi dinisbatkan karena barang anu hawadis ta'alluq taratub berartinya lamun suluhi geus tanjiji geus jelas eta ta'alluq naon taratub ta'alluq taratubna sifat sama jeung basor lamun dinisbatkan karena barang nu hawadis barang nu anyar eta kalabatna ta'alluq suluhi qadim kalabatna ta'alluq suluhi qadim hiji tah qabla wujudiha dina sameme ayatna itu hawadis wa ba'da wujudiha jeung dina sabada ayatna hawadis ta'alluqu tanjijiyun hadisun jeung kaduana eta ta'alluq tanjiji hadis
Jadi ta'alluq tarotubna sifat sama jeung basor mun dinisbatkeun kana barang hawadis dua, hiji suluhi qadim, dua tanjiji hadis. Contoh kieu bedug rek ditakol dina bulan puasa tah ku Allah mah tos kadang sora bedug teh saat sanajan candi takol kapan urang mah candi takol mah can naon kadang bahkan geus ditakol gitu ka Allah mah can ge ditakol qabla wujudihi can ge aya buktina tapakna can ka kuping urang ku Allah bedug nu rek ditakol ku urang ditakol bulan puasa tahun hareup kira-kira ente geus ngadengekeun kana sorak bedug tahun hareup can boro tadi keur ngadulang teu kadenge mun urang da tibra gitu nu sakit nu jelas anu bakal ka sorang ku manusia itu kudu kauningan ku Allah mantak suluhi qadim tanjiji hadis wah jelas ay ana tegesa sajana hawadis ba'da wujudiya dina sabada ayana hawadis mun kasifatun eta nu narima terbuka narima kabuka lahu ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ta'alluq suluhi qadim Allah ngadangu sareng ningali ka makhluk samemeh aya suluhi qadim Allah ngadangu jeung ningali ka makhluk samemeh aya qabla wujudiha wa ba'da wujudiha jeung sabada aya ta'alluq tanjiji hadis sama basor dinisbatkeun ka saya kanu hawadis maka lamun dinisbatkeun kanu hawadis mah Allah ngadangu sareng ningali ka makhluk samemeh wujud kalawan ningali kalawan pangleuwih tina panguningan Allah inkisabna ilmu falahuma maka eta tepikeun itu sama jeung basor ta'alluqani ari aya dua ta'alluq wa amma binisbati jeung anapun ari ku dinisbatkeun lahu ka Allah taala wa sifati jeung kana sifatna Allah taala fa ta'alluqun tanjijiyun qadimun maka eta mah ta'alluq tanjiji qadim ta'alluq tarotubna sifat sama jeung basor kabagi dua hiji lamun ta'alluq dinisbatkeun kana barang nu hawadis eusina dua naon wae suluhi qadim kadua tanjiji hadis lamun ta'alluqna dinisbatkeun ka saha ka Allah nya dinisbatkeun ka saha ka Allah maka ta'alluq nangan hiji nya eta tanjiji qadim hiji ta'alluq tanjiji qadim bimakna annada tahu kalayan mana sanya dat Allah taala wasifati jeung pirang-pirang sifat Allah taala mun kasifatun eta nu narima terbuka lahu ka Allah taala azalan di ajalina dat Allah sifat Allah kauningan ti ajalina bisamihi ku samakna Allah ku basorna naon Allah fayas mau maka ngadang Allah taala tuh datahu Allah teh uningan kana datna Allah payas mah uningan wae deh ni naon nguping payas mau teras nguping Allah ngadangu Allah datahu kana datna Allah wa jami'a sifati jeung kana sadaya pirang-pirang sifatna Allah al wujudiyati nu bangsa aya min qudratin wa sam'in wa ghairihima ya ta'alluq dinisbatkeun ka Allah tanjiji qadim
Allah nguping sareng ningali kana dat anjeunna sareng Allah nguping jeung ningali kana sifat-sifat nu bangsa aya maknawiyah nya kunaon Allah ningalina ku sifat sama jeung ku sifat basor. Das wala narib diulangi deui awal kene diulangi deui wala narib jeung teu uninga kami kaifiyata ta'alluqi kana kumaha ta'alluqna wayang duru jeung ningali Allah taala da tahu kana datna Allah wa sifat tahu jeung kana sifatna Allah al wujudiyata nu bangsa aya min qudratin buktosna tina sifat kudrat wa basorin jeung sifat basor wa ghairihi ma jeung salianti sifat kudrat jeung sifat basor wala nadri jeung teu apal kami kaifiyata ta'alluqi kana kumaha cara ta'alluqna wa ma jeung ari perkara taqaddama nu geus ti heula itu ma annas am'a tegasna sanyana sifat sama wal basor ya ta'alluqani eta ta'alluq tadiana ya ta'alluq tadiana bi kulli maujudin kana sakur-sakur anu aya wa ari itu ma ra'yus Sanusi eta pendapatna Imam Sanusi wa man jeung ulama tabi anut itu manhuka se Sanusi wa wajeng hari itu se Sanusi al murajau eta nu dianggap unggul atau diunggulkeun wakila jeung dicarioskeun naon annasam asanya sifat sama layata ala ku eta teh cuman tel itu sama illa bil aswati kajaba kana pirang-pirang sorak wal basoro jeung sanyana sifat basor layata ala ku eta teh cuman tel itu basor illa bil mubsirati kajaba kana pirang-pirang nu ditingali aya deui nu berpendapat sifat sama mah tos we ta'alluqna teh ngumpul kana sorak aya nyarios kitu aya deui nu nyarioskeun sifat basor oge ta'alluqna nya anu pantes ditingali we gitu aya teu katingali mah teu katallukan ya nyarios kitu tapi Imam Sanusi anu langkung masyhur nyaeta Allah kuninga Allah ngadangu ulang kuninga wae tadi Allah ngadangu Allah ningali kana datna Allah ngadangu kana sifatna ngatos ngan cekil mah Allah teh ngadanguna teh kana nu didangu we wungkul Allah ningali oge nya kana ditingali we nu layak ditingali wungkul wa samullahi ari samakna Allah taala laisa eta teu aya itu sama biudunin eta ceuli wala simahin jeung teh liang ceuli atulah diakurkeun jeung naon ngadengena jelema mah ngadengena oge da aya ceurian Allah maka panan teu aya cepil teu aya liang cepil wa basaruhu jeung ari basorna Allah laisa eta teu aya itu basor bihadqatin kalayan sikipanona wala ujbanin jeung teu aya kiceupna tanazzaha maha bersih Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah ta'ala andalika tina nu kabeh uluwan kalawan maha luhur kabiron anu agung tah eta jadi jelas sakumaha me disanggeukeun ulah diakurkeun Allah ngadangu siga urang maka simpulna ta'alluq sifat sama jeung basor ayat ta'alluq naon ibadah naon ta'alluq ibadahna inkisab narima kabuka atau sami sareng sifat ilmu irodat manaon tahsis ta'alluq tadiyahna nyaeta maujudat rek wajibat rek ijad ta'alluq tarotubna dijumlahkeun ayat 3
ngan lamun dinisbatkeun ka bagi dua jumlah nu tilu naon wae suluhi qadim tan jiji hadis tan jiji qadim lamun rek dibagi dua nisbat kana hawadis sabaraha dua naon wae suluhi qadim dua tan jiji hadis lamun dinisbatkeun ka Allah sabariji hiji nyaeta tan jiji qadim. Asifatu salisata syarota min sifatihi ta'ala eta mah engke wae